Sok palikiran ku anjeun lamunnya antum pinter cek nabi ya hiji hirup amis paeh pait, dua hirup pait paeh amis, katiluna hirupna amis paeh oge amis, kaopatna hirupna pait paeh oge pait. Sok pikiran ku antum. Lamun kapikir antum jagoan, pasti bakal eling kana tobat. Ya. Urang bere contoh supaya anjeun kapikir hirup amis di duniana kur mikiran harta hungkul, jabatan hungkul, awewe hungkul, ningang paeh pait teu mawa amal soleh. Heup sakitu pek teruskeun ku anjeun.